memiliki zat aktif yang dapat menjaga kelembaban kulit sepanjang hari guys. Visio juga dapat membantu mengobati luka ya dan gatal-gatal. Pokoknya ini cocok banget buat kalian. Ya lumayan ya, kena sayuran loba ya. Di sayur ya, si dober ya begini karena sayur ya. Sayurnya nih ngarang sayur bayawak lain. Kesel ya hirup serangan baik, terbuka salaki janda geus kebal ya. Aduh, hayang kawin win, hayang kawin. Si dober can udang ya dong saya tanya. Aduh panas-panas tingginya. Masya Allah baik. Ini panas. Kemarin mah hara udah panas parwek bae anak hujan. Aduh, enak ya sayuran. Kayak asapnya. Dong. Oke, kudu nek channel emang enak. Bisa nyatu isi dober ya. Jangan saksangu can. Karo, aing kesel-kesel teh ngedi mah budak. Ya lapar betul aing cendar 2 poe ieu AC di kamar paeh di ge. Aduh aing coba dak ini kan kada lapar amat di beuteung. Mak, dah aing lapar ya. Eta banget sih eta ya teh tadi mak. Mak. Oh, Ai adanya. emang ngilikan na jero baskom orang di dieu. Aing mah aya jero magicom. Ngalunjak dia ka kolot aing cenah dina jero magicom lamun aing di jero magicom dia mau daru meureun. Kumaha aja aing lapar hang dahar dikerisuk, can dahar aing udang hees. Aing geus gawe na jero mimpi. Banget dia gagabah ngomong gawe dina jero mimpi. Angkal mah makan kadiman tuan dia ngeusana. Geus gandeng aing mah ngomong bae kurang banyak ndogan wae aing. Minta duit aing hang jajan aing hang beli mobil. Eta banget dia pagawean hardolin dahar modal ulin duit melayang. Lain bantuan nih nyangu yo. Dasar main janda itu kawin. Kawin burung mah jeung Supri unggal penting sok nganjang. Banget dia sok nitahan kamar tidak kawin jeung si Supri anu caweh teh lain. Coba kiamat kawin jeung si Supri, geus burung dia bae kawin jeung si Bella. Gegabah aing kawin jeung si Bella, anu edan ge waras heula budak. Aing mah kabeukeun lagi artis Korea. Lu aja ngomong bae ti tadi. Aduh mau lu aya ru. Ngomong bae. Ngomong bae ti tadi ya. Bae kabur aing malah. Iya. Lalu jangan. Kurang baik deh. Cara jalan mak, coy. Eta banget sih eta. Aduh aing melir eta boga anak hiji lah selir mah. Geus sasa anak bayaw kada banget sih truk. Ngalunjak bae ka kolot. Tak banget sisi teh cenah kemana ya lawang dan nutup bae cenah truk mayar ka aing. Woi sete kredit sete woi doang nama kaburi ya sih ndung mayar aing doang na nyamuni mana gitu woi sete Masya Allah baiknya. Tadi aing geus dileurkeun ku anak aing. Kuari aya di nu gedoran sacenah banget sih nu gedoran aingnya. keluar dia Lamun bayaw ku sate ku suhundun lagi. Sacenah ieu nya. Oh, tukang kredit orangnya. dia siti guruan ku yang diharap Allah bae dia orang diburi dia nyamuni sintah mayar dia bisa aneh Banget dia gagawah ngomong nyamuni pukrip sono he. Aduh, orang tukang kreditnya. Kamana bae ieu pengitasna ieu beda ieu kuring metas doang anak baduy. geus kan aing da situ urus loba basa-basi aing geus lieur ka dia ya geus kira bayar aing geus teu beli barang deui ya geus diuruk ku saung dia Aduh he. Anu kasep tukang kredit hampura ya, jangan terbuka duit, salaki can boga ya, anak geus bedol tadi. saha nu bagian ka dia tompel ge segede naon eta segede kebo Oh, ngalunja. Pan tukang kredit anu pangkasepan teh, oh anu pangganteng sedunia. Sekarang ngusuk kalah main geus teu boga duit ya bayar arek nganjang aing teu boga duit Oh, atuh anjang mending kasih tibe aja janda situ. aing janda bolong doang tales Oh, najis aing Kalau jangan kolotnya. Aing tadi jelema usah ijeun. Tadi anak aing ku yang anu ganggu me. Kuari aya bayalok dia tukang kredit ngaganggu be. Belum kabeh jelema usah ijeun. Aing sakieu laliurna endek nyamuk.
Aduh, Facebookan, warwek kieu dong di Lampung. Umat hiji acan deui ka dieu ngarokok he. Aduh, Go Power Ranger. anjir teh, bayawakna naon eta? Astagfirullah ja. Malik kata jantung. Kodar we. Woi, bayawak, ka dieu dia. Oke, tahuan. Graon. Bola jadi Ultraman. Ultraman Mebius. Is, Go Power Ranger. Aduh. modar dia. Ari dia di mana? Bayawak dong sing kepanasan bae. Aing geus di mah. Ada duit aing ka main cari kanan. Terus? Kan betung aing lapar. Jasangu cenasak masih dipanggang kene. Lieur aing mah main. Aneh mah dianya. Badung tok makan lain eta tompel gedean bae. Ajab teh anak. Kita kawin kan jadi Supri malah aing kita kawin jadi Bella. Atuh mun dikawin geuli si dia mah. Geus di mana hordeng, bagus kareungit. Ai dia nyernaon di dieu. Aing kahayang mati dieu nya. Aing ke mandi dia mah. Ngalewat tapi naik ka dieu. Pantesan main sok keluar mandi eta, sok anu ngajagaan, orang gede sok diintip. Aing telok mah diam teu nafsu. Hah, alasan yuk. Ngalasan anu sim naon cik Heh, ieu mah. nanti tanya udah kudu sim kacapi. Oh gitu. Oh, Bawa kebon. henteu. Berangkat bae nu batur bumi. Aturan nu batu nu si Supri teh aya ban. Kuari. Aku hari. Kuari namanya nyampe jadi isuk, Iyalah. lawan bae. Lain dia kunaon eta ikut gitu. Tadi yang di ditu pas naik buru aing seset dia mah ieu na. Ngoring ngaju itu gagal teh aju rambut. Gitihan gitu eta. Aduh dia mah parah amat eta temen gitihan gitu. Trek ngajedog ieu dong cacing kapanasan bae dia mah. Iya kunaon ceng? Pokoknya eta mang tas sukuna bolok sor. Tas nginang tadi saya tadi trek ngajedog. Oh, naruh teh rak ceng. Eta mah ceng lukanya gede he. Beri getihan gitu ngaracak. Ceng ubaran ya ku ieu ya. PCO Oil SR12. Cara pemakaiannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal oleskan ke bagian luka dan bagian kulit yang gatal. Kalian tolong cek deskripsinya, follow Instagramnya @dini_andriani_SR12 skincare. Oh, Mang. Nginaheun Mang ya? Oh, ceng burungnya. Nuhun ya Mang ya. Kurang rek balik heula ya. Naon ya Mang? Dia gandeng di knalpot. Kajen motor aing teu goreng oge. Bisa bae dilempangkeun. Untuk dong dia. Enak tapi bisa dilempangkeun. Dia Hei, gandeng dia. Kadalawa juburan. Geus kumaha banget tadi abe aing. Lempang aing ngol di dieu. Nek ngajak aing. Anu saya roh. Neng saya roh. Saya Robedo teh, oh. Nah, itu gak abang Geus kira mabur. Iya, naonan magatan jalan aing ah. Jakarta orang mah dia gepeng ke kueng doang kadal. Nek ka mana dik nek ka mana? Kang nanya aing. Ih, kurang saing. Atuh biasa bae dia mah ceng atau ngomong nah sungut ngidon sungut bayawak bae atuh biasa ilu ka jalan gitu ka kebon ja lempang nyari. Atupan aing meureun si dompleng. Oh bang saya tahu mabur kerulin meureun ya sakedeung lo ka jalan kadinya ka sawah ke kebon tah ya. Sakedeung ieu. Aing jangan nguling. Woi, balas dia Woi, aing urarat ditinggal kono bolor beus eta mah nya. Turun mau situ aja paling kang palakaing. Oh, wah. Jurik ka naon si eta nya? Bung setan leungit. Waduh, moal endah aing sieun ieu mau balik aing mah. Aduh, berok doang jujur aing nyeri-nyeri ting beus si ejo teh. Kugu aing teu can naik, langsung digas bae beus eta mah. Aduh. Ceng, eta kunaon deui dia, ha? Labu mak. Menigetian kitu banget dia malam tanah teh cicing ieu. Makana teh ceng kudu ngede ya kolot masuk wadah ting kualat eta. Kada diuk. Yo ceng pake ieu obatna yo. Visio Oil SR12.
Iya teh, bagus sih kena luka yo. Cara makan nak yo, dibukakan, najudina dioles-oles. Kena luka na. Tapi yo langsung aman yo. Obat yang bagus yo. Buat kalian yang mau beli produk ini silakan klik linknya di deskripsi di bawah ini ya. Bisa melalui Shopee dan bisa hubungi langsung nomor Instagram sama nomor HP-nya. Aduh, mak ieu mangunan amat ti isdi ge nya jeung kelapana seungit teh kambu. Atau karo yang mah produk bagus, Visio Oil SR12. Geus gede banget gerenya tuh. Melihat tadi mah nyatu kalau ulinan bae. Aing cangkeng aing nyeri mending dioles pakai indah nih dong nang ieu. Aduh. Tadi masih aja aing naik nomor butuh can aing geus digas bae. Sengit amat ieu mah nya. Masih ada motor tak dong motor si aja tetap keur gua di barang gua. Woi, Aku sisi tinggal mukra kita dong namanya mukanya. Oh, endah ieu mesin mah. Dia nyusah banget dia kena ajab dia koin dia, ha? Aing mah kurang marahan bae. Kada mau teh dolar. Aing kedar, marahan bae. Sekian keur ngarokok na ngeunah. Yang bae koe ngerokok di telon. Dasar liar aing. Selama gua kabeh usah izin. Geus beres ande darang, geus beres. Mak, aing naik kuliah deui lah nya. Kesel aing di mah, naik kanjang-kanjang aing kebikang. Eta banget dia pagawean geus nyatu mah dia ulin banget dia pagawean. Ulin bejeng ulin banget dia. Saya tak kulan tak. Aduh, tolong. Kulan dia cara dia. Nanti kan aku dia kuling. Udah aku dia suka nyeri aduh. Guling-gulan dia. Karena mah dia si Siti ngurung udah kain. Ata diajab dia tanggal juga kolot dia eta. Kain kan, aja. Dia si Siti nang dikawin ku indung. Sada udang. Udang. Aduh. Udang ayo. Wow. Action. Action. Eta banget dia, geus dahar masih. Jeda aja. Banget dia kena ajab dia koin dia, ha. Ayo, dober. Iya lawang tadi saya dibuka. Oke guys, sekarang lagi nge-vlog Mas Siti. Halo. All action.